Dokter tuluy pamitan ngaleos asup dek hiji ruangan. Urang opatan ngahuleng di dinya Bumirda juk ceurik katingali ku urang. Nyurucut cimata Bumirda bari ngoloyong kena bangku gek maena diuk. Bari ngalahun kantong hideung. Tungkul manehanana pinuh rasa penyesalan geus nabrak ka si Uten. Urang ajanteng hareupeun panto susuganan si Uten dipindahkeun ka ruang ICU jalan kadinya. Tete lapisan geuninganan dileret ku urang kana jero ruangan si Uten geus eueuh di dinya. Tuluy urang kaketrok kana panto. Pak dokter. Pak dokter. Naon men, naon? Uten taya baji. Bumirda oge ngilu cengkat tuluy ningali kana jendela anu leutik eta. Bajang mainna ulak-ilik tekung silila ya salah seji suster anu keluar. Suster, dulu abdi taya kemana? Karek bieu aya jadi taya. Suster kemana dulu Rabi? Dipindahkan Pak ke ruangan ICU. Dipindahkeun Neng Mirda cenah ke ruang ICU cenah si Uten teh. Bu Mirda nganukur colohok we semureuwas tur reta melong kosong ka Pak Haji Hamid. Neng, dari sini kemana arahnya itu kalau mau ke ICU? Bapak dari sini belok kiri langsung Bapak lurus terus ke belakang. Pas mentok itu ruangannya Pak. Iya. Terima kasih. Ayo. Hayu Neng Mirda, hayu atuh. Pak Haji punten. Den punten atuh Deni ngagenteraan lamang Dadang sakantenan nyanak ulina bagasi. Ya Bu. Mang Dadang di palimana Bu nyimpen mobilna? Di payun anu bade ka dieu pisan Den. Cek Bu Mirda harta jeung nunjukkeun ka belah katuhu arah panto anu lempeng pisan ti belah dinya. Oh nya sok atuh Deni ka ditu heula. Pak Haji mah Haji jeung Neng Mirda ka ditu atunya ayeuna nya. Tong heula Den. Moal Pak Haji. Geus kitu mah atuh urang ngaleos dek ka geruan Mang Dadang. Tur ta Pak Haji mah Haji jeung Bu Mirda erek ka ruangan ICU. Urang purat perot lempang keluar setengah lumpat. Hayang buru-buru nepungan Mang Dadang nu tadi ngaleos ti urang. Teka catur urang geus tepi ka buruan rumah sakit. Urang culak cileuk neangan mobil Mang Dadang. Bajang can apa warna mobilna kumaha. Tur ta belah mana. Ngan katingali nu lempeng pisan ku urang hareupeun tukang kopi. Aya salah saurang jelema make kameja bodas nu keur nangtung nongongan. Wah eta Mang Dadang cek hate urang bari jeung urang lempang ngadeuketan. Serog atuh kadinya tetela bener pisan geuninganan. Nu keur ngajanteng nongongan teh nyaeta Mang Dadang. Tuluy ditanya ke urang. Mang Dadang, Deni, aduh Den, ngopi Den atuh. Mang Dadang mah di dieu wawuh jeung abi di jero henteu. Aduh, Den ampura pisan Den. Non alasanana atuh Mang kejeng nyebutkeun teu wawuh ka abdi jadi era we ku Bu Mirda disangka we abdi teh akuanan. Ikieu Den, hampura pisannya Den. Mang ti heula Digawe di Bu Mirda teh ngakukeun urang lembur di Bandung teu. Mang teh ngakukeun urang Sukabumi Den. Matak lamun teh majugjug wawuh jeung Dening ke bisi Bu Mirda jadi pertanyaan gitu Den. Asup akal oge coba mikir urang Joy. Yen Mang Dadang teh ngalamar lain alamat anu ti urang. Kek Mang rek nanyakeun ka Deni. Anu di jero teh saha eta teh Den? Si Uten Mang. Si Uten. Mang Dadang bengong tur ta melong kosong ka urang. Si Uten budak si Acep Den. Nya Mang. Uten budak Mang Acep. Aduh. Gawat. Aduh. Naon Mang make jeung gawat? Gawat dan di jero eta ayeuna atuh gering eta gawat. Nya gawat Mang. Nakunaon Mang jigan ugup kitu. Mang lu belasung kawa kan eta budak babaturan Mang. Dina pamikir urang percaya Joy. Bener pisan pasti Mang Dadang bakal ngerasa reuas. Da sabab si Uten teh budakna Mang Acep babaturan deukeut pisan jeung Mang Dadang. Ayo tuh Mang urang ka jero ayeuna Mang. Mang erek ka jero. Padi aya bawaeun ieu teh.
Jadi tadi mang teu langsung ka jero lain naon Den si Deni ngaku keneh wawu ka mang gitu. Mun abdi apal mah yen emang tadi gawe ka Bumirda teh nganalkeun alamat Sukabumi abdi ge mau ngomongkeun wawu. Nya hayu turun ka jero abdi bakal api-api teu wawu we ka mang aya kitu mah. Tah kitu teh Den, api-api teu wawu we ieu mah demi pagawean emang lah demi reputasi. Geus dina aya mah sutena ge teu dinu tadi. Di mana kitu Den? Anaon geus dibawa ka ruang ICU. Hah? Dibawa ka ruang ICU? Atuh gawat beneran. Nya gawat pisan mang ieu teh. Aduh, aing. Aing. Kunaon mang? Ente, Dek, teu naon. Jadi mang gugup teh lain naon mang. Ruas, eta kan si Acep babaturan emang gitu Den. Cek Mang Dadang harita ngayakinkeun ka urang. Oh nya tuh mang aya kitu mah. Percaya we urang teh Joy euy. Karena naon diomongkeun ku Mang Dadang. Geus kitu mah atuh tuluy Mang Dadang ngaluarkeun bawaan nu jero bagasi. Sok diteuneun, tuluy ditutupan deui kabehanana tur tadi kuncian eta kendaraan. Gap atuh dicokot ku urang eta 2 keresek, Mang Dadang 2 keresek. Leos ninggalkeun tempat parkirna waktu harita. Teu karasa di jalan akhirna atuh go ke ruangan ICU. Di dinya aya Pak Haji Hamid, Mah Haji jeung Bumirda anu keur ngeluk tungkul manehna dina hiji kursi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Den. Bu ieu cacanakan teh. Bumirda tuluy melong ka urang bari pok cumarita. Nya Den nuhun. Katingali bareueus socana Bumirda. Jika anu ceurik teu eureun-eureun katempona teh. Pak Haji atuh sok ngaleueut ieu. Neng, namun disur-sur teuy ieu cacanakan teh atuh. Ni tohaga-tohaga teuy ngai barang peser teh. Kami lumayan Pak Haji. Pilih Mah Haji bade tuang heula atuh ieu sareng abdi urang milarian tempat tuang. Moal Mah Haji mah tadi teh atos jeung Pak Haji teh saacan datang enden teh tuang heula Mah Haji teh. Cek Mah Haji harita beje ngageser diukna. Dibuka teh nya pisan atuh meuni sagala aya eta dadahareun tinu leutik kanu gede tinu murah kanu mahal aya dina jero keresek eta. Mang Dadang ngaleueut Mang Dang. Mangga ibu. Sok mangga. Kakarek ge Pak Haji ngarongkong kana eta dadahareun. Di jero ruangan aya nu ngolotrak turun salah sahiji dokter bari pok cumarita. Selamat malam, keluarga Uten. Oh iya dokter, iya. Cek Pak Haji Hamid tuluy cengkat.